Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana orang Sunda. Di video ayeuna urang ngabahas pamali orang Sunda. Loba pamali tapi urang teu apal artina. Tadi dia urang bahas kabeh. Tapi sigana aya suara motor euy. Baiklah, saeutik teu naon. Oke. Asal ulah make bahasa kasar. Tah anu acan subscribe heula. Anu acan like heula. Oke. Ayeuna kidaw. Ulah ngahalangan apaan tuh ari maneh? Pamali. Kumaha urang we atuh. Ulah cicing di lawang panto. Artina Ngahalangan jalan. si Om geus gaya. Kamana maneh? Urang mah rek ulin we kieu mah. Tong ulin. Waya kieu sarupna pamali. Ulah ulin sore-sore atawa ulah ulin sarupna. Artina Da baheula mah eueuh lampu. Jadi karunya bisi kapoekan. Urang mah deuk sare we, ai ulah ulin mah. Di dieu sarena meh jongjon. geus dicarek ulin ayeuna kalakah sare. Sarua sare sarupna teh pamali ujang pamali. Aing menis sagala ulah kudu kumahanya itu. Enggak sih. Lieur aing di maneh mah. Ulah sare sarupna nyeta bisi linglung. Om. Kira-kira naon ieu acara rieuh? Ari maneh ari sore-sore teh ulah ngadengkeun musik pamali. Terakhir ulah nyanyi waktu maghrib. Ka maghrib. Artina pamali ti musik naon heula kade. naon kita emang eta musik naon gitu? Ya dengekeun atuh tuh. Ujian geuning euy. Ya heueuh. Bayar suara kiluana. Siap. Musliman, hayo orang berjamaah sholat obat Ulah nyanyi di maghrib. Soalna eta waktuna pupujian. Jig diris. Jadi ulah segala rupa saripna pamali omat pamali. Tapi jelema budak ayeuna mah cara didengekeunna Sagala ge kumaha aing. Tau girap, subscribe, like, comment, bray. Aya nu poho anu boga kata-kata pamali tong poho asupkeun dina komen engke bakal ku urang dibahas jeung si
Dong dot. Ya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.